Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Sabada maparin wejangan ka murid-murid anu 12, Yesus terus angkat ngantunkeun eta tempat, sejang ngawulang jeung nguarkeun amanat Allah di kota-kota anu dareukeut ka dinya. Yohanes, anu keur di jero panjara, meunang warta hal anu dipidamel ku Kristus, seug anjeunna ngutus murid-muridna ka Yesus menta katerangan. Naha leres juragan teh anu bade sumping numutkeun janji Allah tea, sakumaha disaurkeun ku Yohanes. Atanapi abdi-abdi kedah ngantosan keneh anu sanes. Yesus ngawaler, jig ka Yohanes deui, caritakeun ka anjeunna sakur anu kumaraneh kadenge jeung katenjo di dieu. Nu lolong jadi bisa nenjo, nu lumpuh jadi bisa lempang, nu lepra jadi setra, nu torek jadi bisa ngadenge, nu paeh dihirupkeun deui, nu mariskin diwawaran Injil kasalamatan ti Allah. Bagja jamuga, sing saha anu henteu cangcaya ka kami. Sanggeus utusan-utusan Yohanes baralik, Yesus nyaurkeun Yohanes ka jalma rea, saurna, basa aranjeun daratang ka Yohanes digurun keusik teh rek naraon? Rek narenjo daun eurih anu tingarulang ku angin? Cik rek naraon? Rek lalajo jelema anu pakeanana ginding? Jalma anu pakeanana ginding mah ayana di karaton-karaton. Jadi rek narenjo naon kadaritu teh? Rek narenjo nabi? Bener. Tapi anu katarenjo kumaraneh teh leuwih ti nabi. Sabab Yohanes teh nya anu ku kitab suci disebut kieu tea. Allah ngandika, kami rek ngajurung utusan heulaeun hidep, sina naratas jalan keur hidep. Sing percaya, di dunia ieu can aya anu leuwih agung tibatan Yohanes Juru Baptis. Tapi di karajaan sawarga mah, anu panglaipna ge leuwih agung tibatan Yohanes. Timimiti Yohanes nyiarkeun amanatna nepi ka ayeuna, karajaan sawarga teh geus nandangan panggempur hebat, sarta arek dibekuk ku jelema-jelema lalim. Eta karajaan teh geus diramalkeun ku kitab nabi-nabi jeung hukum Musa tuk nepi ka jaman Yohanes. Mun daraek percaya, Yohanes teh nyaeta Elias, anu pisumpingeunana geus diramalkeun. Kusabab eta, lamun baroga ceuli, dengekeun. Ari jelema-jelema jaman kiwari, ku kami bisa diumpamakeun kawas naon? Kawas barudak anu keur dariuk di pasar? Nu sarombongan ngagero karombongan sejena, pokna. Kami main musik paranti kawinan, maraneh teu ngarigal. Kami mangnyanyikeun lagu kapapatenan, maraneh teu careurik. Yohanes sumping, puasa, tara ngaleueut anggur, pada nyebutkeun jelema kasurupan roh jahat. Anak manusia datang, biasa sok dahar sok nginum. Ceuk maraneh, tenjo ieu jelema, tukang nyatu, tukang nginum anggur, sobat tukang-tukang mulung pajek, jeung jelema-jelema doraka. Sanajan kitu, kawijaksanaan Allah mah katembong tina hasil-hasilna. Aya kota-kota anu jelemana teu daraek tobat, padahal di dinya anjeunna pangseringna nembongkeun mujijat-mujijat. Eta kota-kota ku anjeunna diseuk-seukan. Cilaka maneh Korasin, cilaka maneh oge Betsaida. Lamun heug mujijat-mujijat anu ditembongkeun ka maraneh teh, ditembongkeunana ka urang Tirus jeung Sidon. Tangtu geus lila deui maranehna mah bakal marake baju karung jeung ngawuran awakna ku lebu. Nyirikeun tobat
tina dosa-dosana. Kami yakin, dina poe kiamat, urang Tirus jeung Sidon bakal leuwih dipikawelas ku Allah tibatan maraneh. Kitu deui maneh Kapernaum, baru rek ngangkat maneh ka sawarga. Hamo bisa, maneh bakal ditotogkeun ka neraka. Upama heug mujijat-mujijat anu ditembongkeun ka maneh baheula ditembongkeun ka urang sadumu, eta nagara tangtu nepi ka ayeuna aya keneh. Sing percaya, dina poe kiamat urang sadumu bakal leuwih dipikawelas ku Allah tibatan maraneh. Harita Yesus terus sasauran, "Nun Ama, Gustina langit sareng bumi. Abdi ngahaturkeun nuhun, reh perkawis ieu ku Ama dirahasiakeun ka anu palinter sareng garaduh elmu. Dupi ka anu teu garaduh katerang mah parantos ditembrakeun. Leres, ieu anu nyukakeun manah Ama teh." Saurna deui, "Sakabeh hal kurama kami geus diserenkeun ka kami. Taya nu nyaho ka Putra, ngan Rama anu uninga. Taya nu nyaho ka Rama, salianti Putra jeung jalma-jalma anu ku Putra kapilih diwawuhkeun ka Rama. Hiap datang ka kami, sakur nu maropo jeung nu kalempohan, sarta nu ngarasa berat kumomotan, ku kami rek direureuhkeun. Turut parentah kami sarta diajar ka kami. Kami teh lemah lembut jeung rendah hate, sarta maraneh bakal ngarasa reureuh. Sabab parentah-parentah kami mah gampang, sarta momotan ti kami hampang." Sakitu dawuhan Gusti Allah.